berpasangan non deh janji kokoh teu apal teh teh teu apal sarua geus teu apal eceuna saling cinta saling hormat dari mana turunnya datangnya lintah dari sawah turun ke laut dari mana datangnya zina dari mata turun ke kanzun nah gitu aduh simkuring kalau pasan ocunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kumaha daramang sadayana kumaha ngawalar salamna ikhlas ridho teu kapaksa rela saladar saenu teh elingnya urang ngadoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Ibu hayong ka Mekah tos dalap taraca baroga duitna teu saharek nu mawanya tapi ulah leutik hate mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Kari-karimun balikna ka Bareli Sawah amin. Kajian imah nu megah amin kabeli mobil nu mewah rizkina sing tambah-tambah milikna sing tambah-tambah pamajikan si bapak oge sing solehah ulah tenang bu palebarnya masih kuring kita satuju nya oge doa anu kaduana khusus kangge para pamuda jeung ka para duda aya duda pamuda aya urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ngagaduhan jodoh anu galis sapertos abdi ai galis teu udah awewe atunya ibu daramang bu alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailatas sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyatan muhassalatan biha syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Supados langkung berkah urang muka ku sholawat siap bu siapa urang kaluarkeun sorana siap saur kanjeng Rasul man shalla alayya sing sajal ma anu maca sholawat ka kami wa rafa'a sautahu sareng sorakna teh dikaluarkeun sorakna teh ditarikeun wajabat lahul jannah maka wajib pikeun eta jalma asup ka syur ece hoyong ka surga kaluarkeun sorana siap salatu salamullah Rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bad ari ngaji kudu jempe. Apal jempe? Naon ari jempe teh? Cicing. Ulah ngawang. Siap? Ari ngaji kudu ulah bari ngalopre. Allah siap. Komo lamun tibra bisi dirawuku kelong. Ulah berartinya salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pangpayunan kusim kuring dipihurmat pengatur waktos penata acara kersana MC palih mana MC na Bu? Oh eta anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakan amin. Oge teristimewa segenap panitia penyelenggara acara tasyakur walimatun nikah, wabil khusus ke keluarga besar anu parantos ngayakeun ieu acara. Oge kareng-rengan panitia sadayana, urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para keluarga besar sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Margi naon cenah Bu keur ngayakeun acara samodel kieu teh keluarga besar teh ngabutuhkeun pengorbanan, betul? Pengorbanan naon wae? Hah? Araya ieu teh pengorbanan naon wae cenah? Rupi-rupi leres gitu. Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, betul? Aya nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia anu teu mikir aya belah mana diukna. Dari wah betul sahibul hajat teh perlu anu ngabantosan maleres Pak. Kedah dibantosan teh sahibul hajat, nggak dibantosan batur mariweuh ti mimiti nyiapkeun acar. Sok bantuan da capek. Ti mimiti nyiapkeun acar, nyieun pang, nyewa sonsis, ibu-ibu na mararas, masak. Ti mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen trek dipencit di dieu mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan? Cek ngabutuhkeunnya, matakan urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para keluarga besar sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka para guru urang sadayana, para alimil ulama asatidz wal ustadzah, para kasepuhan, para kiai, para ajengan anu aya di ieu lembur, anu mana guru-guru urang sadayana masya Allah tawadhu'na luar biasa nyebunya, anu mana marantana ikhlas mana masihkeun waktos kasim kuring, ikhlas mana nyanggakeun waktos kasim kuring, anu mana guru-guru urang sadayana, para kiai, para ustad, para ustazah sadayana ngahargaan pisan ka abdi. Ari para ustazah, para guru-guru urang sadayana, para kiai, para ajengan kusim kuring sapertos teu dihargaan. Naon kitu buktosna ieu geuningan sim kuring di luhur guru-guru urang sadayana dihararandap. Leres kitu lain salah abdi nya bapaknya, anu salah mah sahibul hajat. Kusabab dina peuting ayeuna mah sim kuring teh ieu teh keur diatur ku sahibul hajat. Dalam artian Pak sim kuring teh peuting ayeuna teh keur dibayar ku sahibul hajat. Matakan hapunten Paknya, guru-guru urang sadayana hapunten Pak, bapak-bapak,
para sadayana hapunten pisan isim kuring awewe di luhur lalaki dihandap tapi kari-karinya kenai kali-kali awewe di luhur supaya aya variasi betul gitu siri si aja tukang mah ngaji nah ucanya urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan amin ditambih-tambih barokah ilmuna amin ditambih-tambih barokah amalna amin oge nu janten putra sinareng putrina sing janten putra putri anu sholih tur sholihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena amin ya Allah ya Rabbal oge teh hilap ka aparatur pemerintahna manawi aya dikawit Bapak RT aya atuh Bapak RT palih mana Bapak RT Bu mananya Pak RT ngacung belah mana Pak RT oh kurgi ih mamanya Bapak RW aya palih mana mananya ih ini isinnya buka desa ya palih mana eta Masya Allah Bu urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan pamimpin urang sadayana ku Allah sing dijantenkeun pamimpin anu adil amin pamimpin anu amanah pamimpin anu bijaksana pemimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang ngajadikeun kecamatan urang baldatun thayyibatun warabun ghafur soleh anu mimpina soleh anu pimpina amin ya Allah ya Rabbal oge teh hilap ka kedua mempelai kersana Teh Ira sareng Kang Teguh leres Bu aya pangantena aya di mana oh aing mah nya teu adilnya euy ari simkuring gogorowokan di dieu buat teh eta panganten mah keur euneuk-euneuk kan dina ranjang aya pangantena aya palih mana Teh Ira mana Teh Ira teh euy aya Teh Ira palih mana ngacung atuh panganten bunga teh Bu kira-kira ningali panganten Bu bunga teh bunga panganten mah bahagia diuk ege dedeketan mung jauh betul Bu matakan aya gadas naon ngaranna teh panganten teh keur berpikir cenah mudah-mudahan nih sing tong lillah ieu ngajina leres kitu Bu Kang Teguhna palih mana Kang Teguhna palih mana Kang Teguhna nya eta Kang Teguh oh itu sanes mana kerah ngacung itu mana Kang Teguh mana sukan teh itu make jaketnya Mang Teguh teh urang doakeun ya Bu mudah-mudahan ya panganten urang sadayana kedua mempelai mudah-mudahan rumah tanggahna ku Allah sing dibarokahkeun amin aya netepan dina ridho Allah sareng ridho Rasulullah sallallahu alaihi Masya Allah Bu kedua mempelai itu sedang berbahagia betul Bu betul tidak kan dina laguna ge duhai senangnya pengantin baru lain bingungnya pengantin baru betul Bu duhai senangnya pengantin baru bantuan la siap soknya supaya tetaregang ningali menit taregang gitu di tukang tanya sok duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau gayanya bagaikan raja dan permaisuri tong atuh eta malobat teuing tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya atuh teruskeun menjadi pengantin baru cek Teh Ira kumaha malam pertama ku malu-malu siap nyebut siap soknya meh aya gawe aja tetong suri bade luar teh nya sok nyebut siap malam pertama ku malu-malu malam kedua ku masih ragu malam ketiga ku matikan erek naon malam keempat
rambutku basah seluruh. Weh geus naon babasuhan kitu leres Bu, bunga teh jadi pengantin baru. Bunga kantenan ayeuna mah ditambahan perkara nu metak semangat naon aya tepuk sakinah. Tadi teh iras tepuk sakinah tadi dia. Coba orang tes tepuk sakinah, siap Bu? Tepuk sakinah menit tiluan araya anu teh nyebut prok 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 balik nincak tai sok kena orang hibur. Tepuk sakinah berpasangan tong ka prok 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 atuh itu araya ieu teh ibu araya nu tukang euy ibu menrek maot atau soraan makagoknya sok berpasangan non di janji kokoh teu apal teh teh teu apal sarua geus teu apal eceuna saling cinta saling hormat saling jaga saling kadituna naon nya teuing cenah teu nyarana untung geus kawina ece baheula nya mun ayeuna mah kudu tepuk sakinah betul Bu. Urang ngadoa mudah-mudahan ya pengantin orang sedang sedang berbahagia ku Allah, mudah-mudahan dijantankan rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap atuh ka ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha ramang sadayana anu cangkel aya araya teh anu cangkel aya nu hayang geura balik aya nyeri cangkeng nyeri tuur nyeri bitis teu boga duit loba hutang mani araya oce semangat teh aya nu hareudang di dieu aya komo nu biasa tara make tiung mada panasnya oce balik tina ieu tempat naon anu mimiti dibuka tiung heula ta bungkusan heula na tiung da bungkusan mah geus beok ting dibere ting henteu dinya eta tiung teh dialungkeun oce balik tina ieu tempat hayang kiih ini ka dapur ka WC eta tiung dialungkeun kana rak piring jol salaki narek masak mie eta tiung dijieun cempal betul saking kumake tiung teh pan hareud tapi mudah-mudahan panasna urang hareudangna di alam dunia sing entong ngalaman panasna di neraka, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu damang Bu daramang teh semangat teh titinggalian candriya ban hidung ngagebleg acan mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji ulah kahiji lembur bisa jadi mawar bodas kahiji majelis siap ganti we kahiji majelis kenanya daripada kahiji lembur bisa jadi mawar bodas ya tapi saya si sim kuring satu acana wios ieu ceramahna nyanyian wios bisi ulah Pak sim kuring dihujat dina Facebook cenah majar teh ceramah zaman kiwari loba gaya aya nyanyian sagala aya bodoran sagala padahal sareng saur sim kuring nyebut lain loba gaya kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji teu dibanding dengan candaan sok balalubar betul henteu bubar nunutan henteu nundutan tibra henteu tibra api-api kacai ngan teu balik deui ting bener kacai ting deleg-leg ku jurig eta teh pertanyaan ti MC emang boleh cenah urang ayeuna keur ngaji seserian boleh teu boleh anu ulah teh nyengseureikeun anu emang boleh ayeuna urang seserian babarengan boleh anu ulah teh seserian naon teh berarti mun molotot ka dieu nyebut galona da teu salah seri mah betul Bu jalma anu seuri efek kana awakna teh jadi seger betul kunaon atuh ayeuna loba jalma gering tara seuri jangar we jeung jangar betul matakan jadikan sebuah kesempatan acara sareng abdi suarana bebaskeun siap hayang seuri hayang seuri hayang nyanyi hayang balik ulah tuh der cenah budak teh Bu siap bebaskeun suarana bapak-bapak araya Pak Gusti lamun misalkan aja boga salaki anu lulus maka kudu dibere pita dibere vitamin lulus keneh wae berarti kudu sering dibere sumanget
semangat Pak susu menyakir ngaji di bare susunya Paknya. Bapak-bapak suarana bebaskeun siap ulah dikekempit dina ti korobisi jadi setruk siapa so kahiji naon cenah tadi kahiji majelis siap mapai jalan setapak jugjug kahiji lembur nu tukang euy henteu karasa capena sabab make kendaraan betul aya nu kadieu naik mobil aya teu naik motor aya berjalan kaki aya dibere duit ku bapak hajat 10.000 ewang 5.000 meni watirnya ari ece kapaksa teu ka dieu dipaksa henteu bagus kusabab karena tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun ibu maksakeun ka dieu ikhlas teu ridho teu anu tukang araya ieu teh rek disebut ceng-celengan da ngaricep ieu teh arayanya kaluarkeun sorana sing tarik siap ibu ikhlas teu ka dieu ridho teu coba simpuring beri naros ka orang mana ieu teh salareuma coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang salareuma simkuring bade naros wios kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo hah tolabul tadi nama rek tolab ilmu ngan angger we cenah geuningan sok sebut dahar mah di batur mabun aya acara teh sok mekel keresek ti imahna cek abdi teh jang naon eta teh cok keresek teh lumayan neng aya jeruk 3 asupkeun cenah aya papais genep jejolkeun ngan kade we cek abdi teh gawe eta ge wadahan kabeh ngan balik ka imah bongkar eta babawa bisi poho hanas digantungkeun dina paku menang saminggu aya papais buruk di dinya tapi insyaallah simkuring mah nya husnudon ka orang salareuma mah nyebutnya bahwasana dongkap kana ieu patempatan teh sejak bade tolabul ilmi oge apal kana pahalana tolabul naon cenah pahalana tolabul ilmi teh urang tingali dina kitab Lubabal Hadis taurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdhala min ayyusalliya al-farqaatin tabawuan maka sing saha jalma cenah ce anu ngaji anu naon cenah ngaji sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaregapkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu kana mangka aya afdhala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat aya di dieu pernah salat 1000 rakaat aya mun aya hulu tinggal di handap betul Bu saking ku berat saking ku ripuh leres kitu tapi ayeuna ece hadir hungkul ngaregapkeun hungkul dina ieu patempatan ngadengekeun hungkul rek diamalkeun eta marek henteu alusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat timbul pertanyaan ti Ibu Titin aya Ibu Titin aya Ibu Lilis Ibu Mimin Bu En Bu Kokom Bu Imas Bu Yanti Bu Ida Bu Eti eta Eti puntennya Bu sanes Ibu Eti iya berarti Eti Jakarta eta ngaran Eti pa loba di Bogor aya di Bandung aya ngaran Bu Eti teh timbul pertanyaan ti Ibu Eti nah cenah neng urang teh afdolan kene tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna aya rukuna aya sujudna tapi nah geuningan urang teh afdolan keneh tolab ilmu nah hanya ce afdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat mangkaning kan salat 1000 rakaat mah loba bilanganna ge jawabanana apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu nah ayeuna si ece salat 1000 rakaat teu apal kana ilmu nama salat nage bakal sia-sia ka nyeri-nyeri hulu ece ayeuna si ece puasa teu apal kana ilmuna maka kur haus jeung dahaga hungkul leres pa
ayeuna si Ece indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata betul matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Soror naon dina kitab Zubad saurna kumaha faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu baradudatun latuk balu sing sahaja ma siap nyebut ma anu pangker siap nyebut ma ece araya itu teh gorowokeun sing tarik siap teu kadangu ka dieu mah jadi nate sigana teh cari icing gitunya siap nyebut ma siap sakali deui nu teu nyebut ma balikna nincak tai soknya bebaskeun ulah dikekempit dina ti koro bisi jadi setruk siap sok sing sahaja mah tiluan nu hareup nu tukang aya ibu bapak-bapak aya Gusti belah diteman bapak-bapak ngana molohok ke kahareup kos nu bogo araya sok siap nyebut emas siap sok sing sahaja mah ih heg make seni atuh jang make seni eunekeun ma terus doma kitu mah eunekeun sing syahdu sing tenang make seni siap Pak sok siap ibu siap sing sahaja mah tah kitu meni gaya tenang menya ibadat jeung ilmuna ai meni syarah dogenya maka ibadahna ai aya domba nu kitu nya meni raing kos dombanya moal ditarima ku Gusti bener truk tuk ih araya ieu teh semangat ibu beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti matak alhamdulillah wa syukurillah ayeuna ibu dongkap kana ieu tempatannya datang ka ieu tempat erek tolab ilmu maka yakin dosa urang kabeh teh dihampura ku Gusti dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha di mana-mana aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh rek naonnya eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak Bu Ibu EN aya belah mana Ibu EN teh Ibu EN karasa geus dicabut dosa ayeuna teh keur didudutan Bu Eti teh ibu terang didudutan di dieu mun hayamnya buluna didudutan dicabutan karasa henteu naha make teu karasa kusabab urang mah Bu lamun karasa mah geus pingsan betul kusabab gede kene dosana tinimbang awakna lanjut ka manakeun eta teh si dosa teh Bu ka manakeunnya di kilo gitu eta Bu malaikat nyabutan dosa orang salareuma dibedolan digembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dieu hah Gunung Halimun Ciremai atau Halimun hah hayang Halimun cenah dibawa ka Gunung Halimun cek Halimun geus di mana-maneh malaikat meni ringkid beri naon cenah Pak naon ari ringkid teh hah rarebo sagala dibawa loba babawa ada teh geuningan eusina teh naon cenah dosa mana dosa orang salareuma ari cek gunung teh cenah hampura malaikat ditingali ti kajauhan ge sim kuring mah geus teu wasa bangun kabayang lobana ieu dosa orang mana salareuma teh hampura cenah malaikat kaula moal narim kusabab di dieu geus loba dosa mah lanjut ka manakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ieu dosa orang salareuma moal dipanggil atau moal ditarima ku anjeun mah ulah bingung malaikat bikeun we ka ditu ka laut ka mana cenah Pak
laut non berarti di dia. Hah? Laut non? Ubuh laut. Kamana atunya? Hah? Kamana? Cirebon. Ka Cirebon kun? Kamana? Hah? Naon si ibu teh ka laut mana teh araya itu jelema teh makhluk teh aya. Hah? Ka laut teh pokona mah eta bu malaikat ditolak ku gunung Halimun lompat ka laut arek naon? Micen dosa orang mana? Orang salareum. Barang genepi eta malaikat ka laut cek laut geus ti mana maneh malaikat meniripuh menenaon cenah bu? Geus ti mana maneh malaikat meni ngesang menenaon cenah Kang? Ngesang ari ceuk malaikat teh cenah wahai laut kumaha aing rek teu ngesang dihareup ge eueuh tisu-tisu acan. Aya tisu aya ibu teh kaciri geus banjir kieu aya teh hapuntennya sanes miwarang ngan ngabejaane geus banjir malaikat teh karunya barang ganepi eta malaikat teh ka laut bu cek laut teh bager laut mah sok atuh ka dieu heula cenah malaikat lebet heula eta malaikat teh ka mana ucap ka laut ari cek laut teh sok cenah eueut heula calik heula di dieu aya naon ieu geuningan aya kopi sanes ieu teh sok dileueut heula atuh malaikat capek cenah anjeun teh sanes muhun capek sok atuh eueut heula mangga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu naon si aja meuli cenghar ti tinggalian teh kadima teu cekas paningali ge saking ku teu cekas ningali ibu-ibu jeung bapak-bapak ge asa teu wauh kabeh apa teu wauh kitunya. Ari cek laut teh cenah kumaha ningali cik eta teh bawaan maneh teh malaikat hayang noong hayang naon cenah bu dibukakeun eta teh ku laut teh geuningan loba pisan dosa orang salareuma dosa Bu Titin, Bu Mimin, Bu Kokom, Bu Imas, Bu Eti, Bu En kabeh loba di dinya loba cenah kantenan Bu Eti mah sonna teh seueur laut teh pokona mah loba dosa orang salareuma tapi bu tina lobana dosa orang salareuma teh geuningan lobaan kene dosa pamajikan kanu jadi salaki alah sia langsung si bapak colak cileuk aya teh nya pamajikan aing di dieu ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ieu meuni pede orang di bawah sakali deui ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih meuni pede nya sakali deui ibu sing fokus ditanya teh ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih pede nya berarti yakin orang dia mah sok minta hampura ka salakina unggal poe tara deh iraha teu minta hampurana lebaran berarti yakin orang dia mah nya orang salareuma mah ibu-ibu nate maot na rek bulan Syawal kusabab lebaran dibeakeun dosana leres kitu naon cenah dosana laut cik sepil da sim goreng ge teh nyaho cenah tadi teh kur nyabutane hungkul dibukakeun teh geuningan loba dosa ibu-ibu orang salareuma teh saurna teh kumaha cenah bu dosa orang salareuma teh geuningan loba pisan ibu-ibu orang salareuma mah anu osok molototan ka salakina ibu sok melotot tara ka salaki ih atuna osok mah nya peureum ka salaki teh moal kaciri atunya ibu sok nyentak ka salaki ih ari bapak-bapak sok disentak tara paingan atuh baregangnya ibu naha salaki make sok disentakan kunaon hah teu usaha salaki abdi mah beger wae aya nu salakina beger wae di dieu cekekeun malaikat eta teh ece naon cenah dosana geuningan ece teu anehnya survei membuktikan bahwasana perilaku seorang istri zaman kiwari teh kumaha saldo kumaha
salaki keur loba duit jeung salaki eueuh duit beda teu kacerina tong broning perilaku ce ningali banget salaki ge beda salaki keur loba duit jeung salaki eueuh salaki keur eueuh duit salaki keur loba duit lah dah ari salaki keur loba duit kumaha kacerina hah kasep cenah Pak dangukeun tak kasep bapak keur loba duit mah hurungnya marah mai ditinggal di tika jauhan Gusti eta salaki saha kamu kok begitu ai reuas suka teh nyanyi isoknya sakitu sok karaokean oge di imahna unggal peuting soknya kamu kok begitu menawan nyaho teh lagu Lesti memandangmu tabo tak bosan-bosan ari salaki keur eueuh duit kumaha eueuh kacirina Gusti salakina keur ngagoler teu salah teu naon da ditoker kos ka ucing hudang teh bapana tingali salaki batur mah geus usaha wayah kieu teh ngan dirinya mangalumuk ke kos seueuhaneun piraku kudu diduruk mah aya di dieu orang dieu anu ngaduruk salaki moal meureunnya sim kuring mah insyaallah husnudon ka orang dia mah geuningan ya Allah wajah nage bu wajah nage wajah solihah hungkul wajah nage Gusti kamu eta nya wajah surga hungkul pinter kabungahkeun hate salaki teh ira Kang Teguh dangukeun kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala teh karingala karena saking ku hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala asal ulang apal heula karena ilmu nah al ilmu qoblal qawli wal amal jadi urang teh kudu apal heula kana ilmu na sebelum beramal supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia ibu ngabungahkeun hate salaki bu beunang pahala naon pahala na pahala pikeun istri anu ngabungahkeun hate salaki teh 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasihkeun ka luar biasa henteu eueuh ngabungahkeun hate salaki hate saha cenah bu salaki saha salaki eueuh anu dekok teh ya eueuh nu rata eueuhnya anu ciga carang kabutut teh ya dibungahkeun ku aja si salaki teh luar biasa pahalana naon cenah apa tadi 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dibasikeun ka luar biasa teh cek si eueuh teh aduh neng ibu mah boro-boro ibadah anu sunnah ibadah nu wajib oge masih kene sok di waktu naon ari di waktu-waktu teh naon ari di waktu-waktu teh di engke di akhir subuh sok sing tarik bebaskeun da capek ge bantuan sok subuh duhur asar di perjalanan maghrib kecapean isya atuh ira salat mah panu paling soream salat naon sih subuh jeung naon jeung isya jeung lohornya jeung asar jeung maghrib kabeh loba gaya si bapak hoream salat naon subuh ari lohor henteu urang mah katingali dina ibadah teu pati bekah cenah atuh mah beuki dina ibadah teu pati ngaji api-ap sedekah teh ari hayang-hayang kasur eueuh ti girangna ibu hayang ka surga osok hudang ti peuting salat tahajud tara ih ari nu tara rek naon hudang ti peuting teh rek geus kiih naon Pak atuh nangisang heula maknya sare deui paingan boka cawa enganya si bapak mah urang mah katingali bu dina tahajud ge luar biasa tahajud pagujud tapi istri yang sholihah bu jangankan teu kudu ge lah teu kudu ge tahajud teu kudu ge duha ngabungahkeun hate salaki ge luar biasa pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun ka saur ibu Eti neng atuh ari kitu mah kabita ibu genya hoyong teu ibu pahala hoyong neng kabita kumaha atunya cara ngabungahkeun hate salaki apakah kudu dileketek gitu entong dileketek mah atuh salaki teh jadi seuri leres
teu sakabeh jalma anu seuri teh bahagia. Aya oge jalma teh nu seuri teh keur menutupi luka, betul gitu. Aya oge jalma anu pangtarikna seuri ternyata pangjerona kanyerina. Ayeuna teu bisa urang nyerian jalma nu bungah teh ku seuri. Ayeuna ibu-ibu di dieu bisa seuri, bisa gogorowokan surak seuri dan lain-lain. Balik ka imah mah da lieur deui, betul. Teu bisa berarti jalma anu bungah dicirian ku seuri. Aduh, hatur nuhun nya teh nya. Ya Allah, Masya Allah sing ditampi iman Islamna. Amin. Da kudu ti ayeuna ngadu amal leres Bu. Ngabungahkeun hate salaki aja kumaha atuh carana da dileketek teu bisa mah kudu kumaha atunya. Aja bungahkeun hate salaki ya teh ira dangukeun. Bungahkeun hate salaki ku dua perkara. Sabaraha cenah Pak? Hiji, bungahkeun hate salaki ku akhlak. Naon cenah Bu Eti? Ku akhlak. Secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita, terkenal apapun kita, kalau misalkan tidak ada akhlak kepada seorang suami, tidak ada harganya. Betul Bu? Kenapa Siti Khadijah selalu diingat oleh Rasulullah SAW? Karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang komplit Bu, kermagelis, benghar, berakhlak. Terus naon atuh akhlak istri Rasul ka Kanjeng Rasul teh Bu? Katsirun jiddan, seueur pisan. Tapi sim kuring merek nyanak hiji lah anu sakira-kirana ku orang salareuma katurutan lah nya. Naon cenah hiji udangukeun. Istri Kanjeng Rasul mah di mana-mana dipanggil ku Kanjeng Rasul teh sok naonnya rengkuh. Apal rengkuh? Apal rengkuh teh? Naon rengkuh teh? Contoh, ya Humairah labbaika ya Rasulullah. Naon dari kitu teh ngaranna teh? Lain nyeri beteung nya nyekelan ieu teh rengkuh. Di mana-mana lamun misalkeun ngalangkung hareupeun Kanjeng Rasul teh sok moyongkod. Naon cenah Bu? Naon ari moyongkod teh? Sopan, moyongkod. Ari orang salareuma ngalewat ka salakina sok moyongkod tara. Gusti, salakina keur nongton TV bari ngagoler katincak beheungna. Cik atuh awas ulah ngahalangan, leres Bu. Duha cenah teh. Neng hese cenah ibu malamun misalkeun tiba-tiba moyongkod hareupeun salaki, mana teuing salaki teh aneheun nya. Kunaon ieu pamajikan aing langsung berubah kieu. Dua cenah teh akhlak nu paling kecil teh. Tilu, di mana-mana nyarios ngobrol jeung salaki teh kudu mah tungkul. Kumaha Bu? Tungkul kita teh. Tungkul. Sungut naon teh? Baham urang teh halangan ku ujung tiung kita teh. Payunan kayak payunan salaki. Ibu sok kitu tara. Gusti hahaok hareupeun salaki teh leres Bu. Tapi ibu kade orang salareuma erek ngamalkeun anu tadi tungkul bari kieu kudu nyarios heula ka salaki. Pak, tadi abdi teh ngeuringan ngaos sareng Awit Fitriani di acara nikahan teh Ira, sawarna istri nu solihah mah lamun nyarios sareng caroge teh kudu tungkul bari ngahalangan ieu. Kadenya bapak ulah mikir nu aneh-aneh ka ibu. Ari ieu mah orang salareuma teu naon teu bebeja ka salaki, salaki ngomong langsung kieu. Wah, langsung berenang mikir saya ari aing teh bau atawa naon ieu teh. Leres Bu? Neng hese ibu mah hese terus jadi kebiasaan. Oh hese berarti nya. Naon atunya? Ibu, aya akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Sepele tapi sering diabai. Naon? Urang teh sok poho, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Ibu sok hitut hareupeun salaki, bapak sok hitut hareupeun pamajikan. Komo rumah tangga 10 tahun kaluhur ce ngomong telin ku biwir deui. Kunaon atuh? Ku hitut. Ibu ada pas anyaran kawin wanita sih itu hareupeun salaki. Nah ayeuna bisa wani. Bu kira-kira teh Ira wanian teh hitut hareupeun salaki peuting ayeuna. Moal. Cege baheula teh nya. Sabenerna mah Pak, pamajikan mah teu selamanya salah, betul Bu? Anu salah mah bapak naon cenah jeung nyalahkeun kanu tiis. Betul Bu, anu salah mah bapak
kuduna ibu hitut harapan salaki teh ditegur ku bapak teh naon pak contoh ibu naon atunya hah kah bu naon Budila Ibu Mila belah mana Ibu Mila tak puas terus cek Bu Eti tanya Ibu Mila itu harapan salaki palih mana salaki Ibu Mila palih tukang Bu Mila itu harapan salaki celegur wih langsung badag cek ditahan atau 37 poenya kuduna cek salaki teh kieu bunya Bu Mila ibu hitut harapan salaki celegur cek salaki teh apa itu teh bunda aya bunda di dieu aya bunda di dieu ayah papi mami abi umi ayah ulah kitu ning bae da eta mah bentukannya orang kanu jadi pasangan sunnah ayeuna teh ira Kakang Teguh memanggil panggilan suami itu dengan panggilan yang indah, panggilan yang so sweet. Kenai nyebut mamih kanu sukun aja berag oge, kenai nyebut papih kanu bau kelek oge bae. Leres bu, eta mah bentukannya orang kanu jadi salaki. Ibu Mila hitut harapan salaki, celegur, pada ketika bolong kasur oge. Cek salaki nak kumaha aduh bunda, apa itu teh bunda? Aduh maaf ayah ini teh kentut bunda dangukan bunda eta teh akhlak apakah bunda tidak tahu di dalam kitab ukud bunda naon cenah bu dina kitab ukud naon cenah itu ayah wala yasummu anfuhu minki illa thayyibar rihi wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki minki ti anjeun awewe illa thayyibar rihi kecuali ambe anu seung ambe anu had teh ira sae nama bau kelek teh ira itu tidak boleh tercium oleh suami bau sungut urang teh bu ulah ka ambe kusala komo ieu bunda kelek bunda itu sebenarnya tidak boleh tercium oleh ayah apalagi ini kentut bunda ditodongin ke ayah tidak boleh itu teh bunda akhlak ibu mun dikitukeun era moal ku salak ibu era langsung pan cek ibu teh aduh ayah hapuntennya ayahnya eureun ari ieu mah kanaon bu ibu hitut hareupeun salaki teu kahaja cekuk cek si bapa meuni yucu meuni ceungit atuh ari kitu mah nya kabiasaan betul bu neng ibu mah hese geus jadi kebiasaan orang dieu mah malahan lamun teh hitut sapoe teh ditanyakeun ku salaki teh inungna naha can hitut poe ayeuna mah euy amaklin ka bapa sok kitu leres bu hese neng ibu mah hese di geus nini klepna ge geus ruksak geus eueuh kuncian teu dihayang-hayang ge bijil sorangan aya nu kitu aya berarti hiji deui ibu cobaannya teh ira bungahkeun hate salaki kudang danan ibu sok dangdan tara sok dangdan tara sok lamun rek kondangannya sok lamun erek kamuludan sok lamun nganter budak sakola di Sukabumi pak ibu-ibu teh aralus bajuna teh lamun ka kondangan mah da di imah nama make daster atuh sarua di dieu bu di ditu mangan dasterna teh nu kohok bu nu soe sarua adanya berarti orang Sukabumi ge nyontoti orang dieu nya ditanya ku abdi bu nahan cenah ibu teh make daster anu soe teuing neng beuki rangsak tapi geunaheun tiis buuk ririaban kos kasetrum hebos bau jeng leungeun bau-bau di imah mah make cangcut oge nu bolong atuh nu geus loba cetian ece boga BH2 geus pegate lainna diganti karah dicangreudkeun make cantel buat teuing di dieu aralus teh bajuna di jerona mah marake cantel itu nya Gusti salakina asup ka kamar teh Gusti Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ieu pamajikan aing atawa juri kapungkur madam Bu Mila teh sanes kieu cenah wajahna teh Ibu Mila dangukeun ya batur mati peuting teh seungit teh make hand body bu imader make autan
atuh diletak ku salakina paeh keracunan. Ya maksudnya rapi hareupeun salaki teh siap Bu. Karena apa? Ngawartosan ya ka para wanita ya. Tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya teh eueuh. Aku mencintaimu apa adanya. Wadul eta teh. Aku suka wanita yang natural. Wadul eta teh euceu. Nah maka wadul neng salaki euceu mah masih bertahan jeung euceu. Wadul eta teh maksakeun. Lamun loba nu hayangan mah moal hayang jeung euceu teh. Euceu teh percaya urang survei ka bapak-bapak. Bapak-bapak araya ngajawab siap. Sing kompak, sing tarik, sing jujur supaya pamajikan teh introspeksi. Siapa? Hoknya sing jujur supaya pamajikan teh mikirnya siapa? So, coba bapak-bapak resep ningali pamajikan anu gelis. Tah, dangkeun resep. Bebaskeun Pak, moal anu ngarekan masuk. Sing tariknya. Anu teu disada sing asup angin. So, Bapak resep teh ningali pamajikan anu glowing. Resepeun budangukeun. Resep teh ngambe pamajikan anu seungit. Resepeun Bu. Cik di marodalan henteu. Ai henteu. Ari henteu mah ulah loba gaya. Tarimakeun pamajikan siga bangbung masa eutik. Neng pamajikan aing mah siga simet, tarimakeun ari teh di modalan mah, betul Bu? Karena naon cantik itu perlu modal. Ece erek ka klinik, erek treatment ka klinik teu bisa make BPJS. Sugan datang ka RT, Pak RT abdi mah hayang cantik tah kakak sareng KTP bisa moal. Perlu duit. Kantenan dina pernikahan perlu urang nu ngaranna dukungan antara suami dan istri. Eta ge perlu si duit tapi da percumanya aya duit oge teu didukung ku salaki mah laras Bu. Teu saeutik ayeuna salakina loba duitna, imahna di mana-mana, tanahna lega, ari ka pamajikan koret, betul Bu? Loba nu kitu kajadian. Matakan perlu yang namanya dukungan, eta duit deui. Hiji tah. Maksudnya kumahanya dangdan tapi urang teh kudu apal. Ya maksudnya bukan dangdan yang kudu berlebihan, tapi urang teh kudu rapi. Ulah bararau. Udah naon cida Bu? Bararau sirah, bararau sungut, baru kelek, baru cokor, ulah katanya, ulah sabarona. Maksudnya dangdan teh kumanya rapih lah hareupeun salaki teh. Tapi kamari Bu simkuring ngaji di daerah Cirebon. Aya orang Cirebon di dieu. Simkuring ngaji di daerah Cirebon ngebahas tentang dangdan. Heuh da ka mana-mana ge ieu we pembahasan teh nya. Abdi dangdan nya. Abdi teh ngabahas dangdan balik acara teh anu nga-WA. Assalamualaikum Bu Ustazah. Iya, waalaikumsalam Bu. Ada apa? Ibu, tadi saya ngamalin ilmu dari Bu Ustazah. Kemarin saya dangdan tadi, saya dandan depan suami. Niatnya membahagiakan suami, tapi kenapa ya suami saya malah takut? Cari ece dangdana kos kumaha. Coba Ibu kirimin fotonya Ibu. Wah, dikirim ke tereuas Pak. Kerema dikirim nanti anu sekali lihat ya geningannya. Ditingali Ibu punten sebelumnya. Ibu usianya berapa? Saya 78 Neng. Wah. Ditingali teh buuk diriabkeun make bunga. Cek abdi teh ece alus teh baheula meureunnan buuk diriabkeun make bunga teh baheul. Da ayeuna mah geus pinuh ku aya nu huisan di dieu Pak. Geus botak tengah nage jebunya. Baheula meureunnan ece alus make baju anu merecet teh da keur langsing keneh. Ayeuna mah geus siga nangka di karungan. Apal nangka di karungan? Beberhilan. Kari nyabet ke bedog blug kitu tah kos eta tah. Wah, eta kumaha naikeunana ece? Itu teh beas itu teh. Pare, kalapa jeung cau. Kari nyabut ke bedog blug we kitu. Ditingali cek dina foto Gusti si ibu-ibu eta awakna teh hideung. Ari make baju beureum. Persis kos tangkil. Apal tangkil? Tangkilnya baju nate koneng hejo beureum dibukakeun hideung ya maksudnya rapi hareupeun salaki. Neng ibu mah osok cenah dangdan hareupeun salaki teh mun salaki keur loba duit we meh awet. Ibu keur loba duit kumaha cenah ka salakina dangdan uceu teh. Pipina ge diwedakan make wardah. Panona
nage disedoan sedo make sepidol hidung biwir nage dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage bari cacadelan hidungna bapana erek pipi erek kopi bapana erek cai erek nyanyi bapana bade tuang bade tumpak tu budak nangah huleng ece ari anak naon ari indung jeung bapak aing rek tumpak naon motor teu boga mobil teu boga nah kitu hiji cenah tah dosa orang mana salarema teh dibuka di teh cenah kulaut teh geuningan aya deui dosa pamajikan kanu jadi salah naon cenah dosana geuningan loba orang salarema mah ibu-ibu nate anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina ibu boga hutang teu ka mana nah aya emo ka dieu aku geuning Allah bana sabahna di dieu tapi mun ditanya hiji-hiji mah moal ngaku leres Bu tapi aya cirina naon cirina tingali we salakina lamun salakina begang tah anu salakina begang di dieu cok si akang kumaha awak aing begang lain kuloba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan minjem ka kainu nu geus mah enggeus nyabunya anu geus lunas ulah minjem deui matakan urang tengah doa ya Allah babarikeun milik rezeki abdi supaya abdi teh tong tumba tambut ka ditu ka dieu leres kitu Bu ari cek laut teh cenah hampura malaikat geuningan loba pisan dosa orang salarema teh hampura sim kuring mah moal narim kusabab di dia geus loba dosa mah lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang salarema ulah kumaneh mah ulah bingung malaikat bikeun deui we ka ditu ka salarema naon cenah Bu bikeun deui ka mana ari ceuk malaikat teh Gusti balik deui ka dieu eta malaikat teh padahalnya Bu EN teh geus bersih Bu EN nya geus bersih geus didudutan tina dosa kabeh geus eueuhan kari-kari malaikat teh datang deui ka mana ka dieu ari ceuk malaikat teh kumaha Gusti abdi mereka dieu rek ngabagikeun di dosa kakabehan ari ceuk Gusti Allah teh ulah malaikat kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana lanjut ka manakeun atuh cenah Gusti lamun misalkeun ya dosa orang salarema ulah dibagikeun deui mah kudu ka manakeun ulah bingung malaikat atuh cekelan we ku anjeun naon cenah Bu cekelan ku saha ku malaikat ari cek malaikat teh Gusti na teu ningali ieu dosa orang salarema teh loba kieu atuh da sim kuring ge dicecekelan mah cangkeul naon cenah Pak cangkeul ari cek malaikat teh kumaha ka Gusti Allah cek Gusti Allah ka malaikat kumaha wahai malaikat lamun misalkeun ya dosa orang salarema geus dicekalan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto lamun weh loba jelema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya bade euy ti heula ece mang kading nu tukang geus aya niatannya rek balik ti heula cenah lamun jam 11 can beres wae mah kena ibu sim kuring mah teu maksa ibu ngilu ieu acara ti kaberes teu maksa ngan naon ngan kitu we meureunan kabayang eta ibu kokom aya ibu kokom di dieu aya ibu kokom aya belah mana Bu Kokom cing tong Bu Kokom atau Bu EN dewe nya ya Bu EN Bu naon Bu Lilis Bu Lili ayo Bu Lili puas nih Bu Lili tah eta Ibu Lili rek uih ti heula ditanya ku malaikat bade ka mana Ibu Lili abdi abdi bade uih ti heula cenah malaikat tah atuh dosa mere jeger kira-kira rugi teh Bu Lili aduh gitu Ibu Lili eta kabayang aduh cenah geuningan tah dosa atuh Bu Lili jeger kira-kira rugi teh Bu Lili rugi nah make rugi urang mah dosa mah teu kudu dibere betul Bu urang mah rumasa jalma anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulang hul mikiran hut komo nu geunut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji mah
kejeng hitut sagala. Atau mudah-mudahan orang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan haharudangan ayeuna ngaranna teh haharudangan nahan cangkeut nahan hayang kiih sagala rupa tah mudah-mudahan atuh sing janten kiparat dosa urang amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu araya semangat keneh semangat lanjut ngajina hayang lillah hayang sakedeung sajam kiat 2 jam 3 jam mung tong lila-lila tingnya dan lila-lila tingnya sok tara diaramalkeun nya ibu urang masuk kakenaan ku penyakit barho naon cenah naon ari barho teh bu barpo ada leuwih parah cingho naon ari cingho teh cicing keneh oge enggeus ada leuwih parah tumhiho naon ari tumhiho lagu India lain eta teh singkatan abdi mah tuman hilap jeung matakan ngaji mah ulah lila-lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anu man nyebut berkat ditarik euy kaciri anu nyebut berkat eta mah ahli barang dah matak ngajina ulah lil nu penting dah daek initna. Ibu dangukeun ibunya, ibu sim kuring mah datang ka dieu henteu ngarep-ngarep kana berkat henteu. Karena amplop henteu di najis eng amplop. Hayang nage doa teu kudu ge dikitu atunya da sahibul hajat mah geus ngarti, geus dirapet ti kamari ngan bejana rek dibuka deui cenah rek ditamahan. Amin atuh. Ya Robbal, ibu ngajina hayang panjang hayang pondok. Hari ibu resep kanu panjang resep kanu pondok maksudnya ngaji makanai pondok nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapo dan menurut abdi mah ngaji makanai pondok nu penting balikna urang mawa amal anu hade ibu emang kacirina banget koropak abdi teh geus duit geus berkat geus amplop ibu araya bu ibu apal teu abdi saha apal teu abdi saha teu apal teh ditanya di tukang aya ih karah abdi nu asli eta tah reuas lawan dina foto masa geulisnya ibu geulisan aslina apana foto waduh teu percaya gitu tadi sim kuring ngaliwat anu haharewasan aslina mah ciga bayawakna sebadi emangna ece alus sakitu ece ciga baol ucing juga ibu sim kuring teh Awit Fitriani di mana cenah Sukabumina di mana? Di Sukaraja. Sukaraja. Jadi mun bapaknya emang ke daerah Sukabumi, engke teh bakal aya bangunan gede, tah eta teh kan rumah sakit Hermina. Cek sa imah abdinya. Ibu misalkan aya daerah namina Gua Para, ece tinggal tanyakeun we di mana Bumi Awit Fitriani. Engke bakal dianterkeun ka hiji imah anu 3 tingkat, mobilna ge 8, halamanna luas. Tah imah abdi teh tukangkeun imah nu tadi. Nah, kan dah kitu we ece ka tukang paket ge ibu rumahnya di mana cenah cek abdi teh akang lihat gak ada rumah 3 tingkat ada gede warna putih ya bu catnya iya betul nah ka tukang we saeutik cenah imahna di dinya ya maksud teh sim kuring tebih-tebih ti Sukabumi datang kana ieu tempat hiji seja ijabah undangan anu kaduana seja ngiring binga nu katiluna seja silaturahmi fadilah silaturahmi man sarrahu ayub satalahu fi rizqi aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu maka sing sajalma nu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina amin nu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur geus anu duit anu doa salah kabeh nyebutnya ibu araya bu di dia sok berkata bu sabaraha 11 oh maknya itu mun lewating di jam 12 sok ieu lila teuing kayak asupna lembur ngaji makan sarua wae rek sajam rek 2 jam rek sakedeung rek lila angger bakal dibarokahkeun ku Allah dibayar emangnya gue cewek apaan aja ibu supaya lebih bersemangat lagi kita bersolawat siap bu diiringi dengan ayat musiknya kita sholawat salatullah salamullah versi Nasidaria bisa
Salatu wassalamullahi ala, yang itu ya, sambil menyiapkan instrumen. Nah saya Bu kemanapun saya ceramah pasti saya bawa kalender 2026, bisa Ibu lihat di sini ya. Nih naon bedana ning nah di 2026 kan lila keneh betul, tapi ku sabab sim kuring silaturahmi awalan ka dieu janten ku abdi sakantenan dicandak da ibu teh irahadi meureun panggih jeung abdi teh, betul Bu? Naon bedana kalender ibu jeung nu abdi? Ari nu ibu makan menang nanti di toko emasnya, betul? Ting saha ning teu wauh gambarna teh. Ari ieu mah kieu jeng jreng, cantik tidak? Tidak, cenah awas nyebut tidak. Cantik dari editnya. Di dia aya sholawat syifa, di bawahnya ada sosial media abdi anu real. Anu naon cenah Pak? Anu naon cenah? Real. Naon cenah? Real. Dimulai dari Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube. Nah jadi promosi bukan promosi, kusabab seueur pisan oknum-oknum yang mengatasnamakan manajemen Awit Fitriani padahal eta sanes ka abdi. Sok era. Naon cenah Pak? Era. Sim kuring mun di manajemen teh sok era. Majar sim kuring kakuningan dihargakeun 10 juta. Mahal teu? Mahal. Cek abdi teh era apa tong kitu abdi medalin 10 juta kakuningan mah 15 juta tak bisi gitu matakan sim kuring bener apa naon sih namana teh bantuan atuh da poho deui bener naon teh menyertakan di sosial media BT ada nomor WA, tapi kadenya bapak-bapak ini juga live streaming mungkin ya di YouTube atau di Facebook pasti nonton. Anu nonton linkna banyak sekali anu ngechat karena WA sama ruk WA pribadi padahal eta teh admin aya nu ngechat ka mereka hai cantik langsungnya diblokir ku abdi tadarujit nya. Nah supaya apa ya supaya lebih bersemangat anu bade mangga kasih teteh eta sabaraha yang hargana oh jualan sanes Bu abdi mah dagang sabaraha ada umum 10.000 sabaraha cenah kabatur mah 20.000 cuman ka orang kuningan malah da harga dulur ieu nyebutnya jadi 10.000 anu tarik serina anu gede calawakna melina tong hiji 3 nya Bu Eti nya melina 3 hiji di kamar hiji di dapur hiji di ruang tamu gitu. Nah hatu 5.000 neng ieu mah kertasna oge sae moal ruksak pamit di duruk mah laras gitu Bu sok urang sambil bersolawat mangga udah belum?
Lanjut Bu, masih bersemangat, masih kalender masih kita buka jam 12. Waduh, ya mah mau tarunduh itu Pak. Urang lanjutkan lah nyobunya. Urang sadena kumpul ngariung dina ieu patempatan teh dalam rangka naon sih? Dalam rangka ngiring binga dina tasyakur walimatun nikahna teh Ira sareng Kang Teguh. Anu mana tos katerang ku urang sadayana bahwa menikah teh mangrupakeun sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Rasul, man ahabba sunnati falyatasanna bi sunnati wa min sunnatin nikah. Man sing saha jalma ahabba anu mika cinta, ahabba anu mika resep kana sunnah kaula, falyatasanna maka kudu nyekel, kudu nyokot kana sunnah kaula, wa min sareng tina sapalihna sunnah kaula teh an nikahu etani nikah. Min didinya teh nyaeta bi makna litab'id hartosna sawarehna. Ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'til libadil azminah. Jadi min didinya teh bi makna litab'id hartosna sawarehna. Jadi tina sawarehna anu seueur teh sunah Kanjeng Rasul teh salah sahijina nyaeta nikah. Berarti secara tidak langsung ya sahibul hajat keresana bapak Kastim sareng ibu Castim sareng ibu kala ditingali heula ucapnya ibu Ayat geus diapalkeun padahal tadi dihanap euceuh poho deui. Ibu Castim bapak atau biasa euceuh tong melototnya Bapak Castim sareng Ibu Ayat anu mana nikahkeun murang kalihna anu atos tadi akadna pengintennya eta teh hiji ningalikeun bentuk cinta ka saha? Cinta ka Gusti Allah, cinta ka Kanjeng Rasul, cinta kana ajaran Kanjeng Rasul, cinta kana sunnah-sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oge cinta kanu jadi murang kalihna. Kusabab itu kan didukung ke orang tua teh, betul Bu? Kusabab naon? Karunya jeung nyaahna orang tua terhadap anak. Kusabab lamun misalkan ayeuna dua makhluknya atanapi dua manusia yang sudah dewasa dua-duanya, geus pada apal dua-duana, geus ngagaduhan syahwat dua-duana, lamun misalkan teu dinikahkeun sok sieun bisi terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Betul Bu? Matakan luar biasa. Faidah nikah itu luar biasa. Ayeuna Bapak Castim sareng Ibu Ayata sedang menyelamatkan anaknya. Menyelamatkan anaknya dari apa? Dari pergaulan-pergaulan yang luar biasa zaman kiwari sangat mengerikan. Betul Bu? Ayeuna fawaidun nikah, ari faidah nikah teh naon wae sih? Hijinya goddul basornya eta ngaraksa kana paningali urang atawa ngaraksa kana panon. Ayeuna lamun misalkan urang teu nikah Bu, urang tidak bisa menjaga pandangan kita. Betul Bu? Kusabab biangna maksiat, biangna dosa, biangna segala dari segala itu tina panon heula. Jadi oge panon teh mangrupakeun biangna anu nimbulkeun kana maksiat. Sagala rupa berasal dari panon, dari ningali urang hayang imah gedong eta ge gara-gara panon, urang hayang ganti mobil eta ge gara-gara panon. Ayeuna panon teh sangat luar biasa Bu peranna. Jadi biangna maksiat, biangna dosa teh mimitina tina panon anu bisa nimbulkeun syahwat sareng nafsu oge panon. Matakan sok aya geuningan lagu, kumaha laguna? Dari mana timbulnya? Dari mana datangnya? Lintah dari hati, dari sawah. Dari mana turunnya? Datangnya lintah dari sawah turun ke laut. Dari mana datangnya zina? Dari mata turun ke kanzun. Nah gitu. Aduh, simkuring kalau pasan ucunya.
leres gitu jadi tina mata segala oge si bapak tunggal tinggali tina HP eta ge tina panon biangna aina ibu-ibu loba kahayang oge tina panon betul Bu hayang gelang hayang baju anyar hayang ganti salaki eta ge gara-gara panon betul gitu ayeuna matakan survei membuktikan bahwasana cenah ibu-ibu teh loba stres leres gitu ibu-ibu nah make loba stres kusabab ibu teh loba rurat reret apa rurat reret naon rurat reret aja tungala tingali ningali ka imah Bu Kades ih tipina oge anyar ningali ka imah Bu Eti kulkasna ge anyar ningali ka imah Bu Mila termosna ge anyar Bu Mila anu meuli termosna euceuk nu ngagolak mah leres gitu Pak ari ningali ka imah sorangan aya naon Bu aya salaki keur ngaringkuk ret ka dapur ngalayah gerohaneun ret ka WC seusehaneun ret ka buruan ngalayah sapuaneun tengah imah beresaneun leres gitu simple tapi loba pikiraneun betul eta teh mentakan hiji godul basor nyaeta mata ngaraksa kana panon urang anu kaduanya eta tahsinu farjin eta naon nyaeta nikah teh fadilahna faidahna teh nikah teh nyaeta ngaraksa kana jinah ngaraksa kana gana jinah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah jadi lamun misalkannya zinah itu jangankan dilakukan oleh kita ngadeukeutanan ge ulah matakan ayeuna aya pernikahan teh supaya apa supaya kita bisa lebih menjaga dan bisa lamun misalkannya lalaki keur kumaha-kumaha teh aya pamajikan pangalumpatan jadi henteu kana maksiat betul kitu Bu cek uje matakan teu salah saur almarhum uje hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku nondi Tuhanku merestui itu dijadikan engkau istriku engkaulah bidadari surgaku jadi secara langsung ayeuna ibu hajat sareng bapak hajat nikahkeun murang kali nate cinta kana jadi murang kali nyaah kana jadi murang kali sok sieun murang kali teh terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik betul gitu Bu betul anu katiluna faidahna nikah teh nyaeta ngarep supaya urang teh kengeng kenawan ngaranna teh katurunan anu soleh terus solihah leres gitu Bu kusabab moal hasil eta katurunan teh lamun misalkan urang henteu nikah gitu tilu cenata jadi eta teh naonnya inti daripada inti nama ibu ayeuna calik dina ieu patempatan sahibul hajat ayeuna nikahkeun murang kalihna urang ayeuna ngiring bingah eta teh urang teh ningalikeun bentuk cinta urang ka Kanjeng Rasul cinta kana ajaran Kanjeng Rasul oge cinta kana sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata kanaon urang sadayana calik dina ieu patempatan teh atas dasar cinta naon cenah cinta dihijikeun jadi rasa cinta bebaskeun nyebut cinta langsung ceng hardinya biar mah diajak serius saeutik keun geus anu kieu anu geus ningalian jam anu heuai gede kada kaciri atuh ti dieu mah da di panggung anu seserian katingali anu keur ngorong katingali anu keur barang dahar katingali anu keur nunutan katingali di dia dati luhur atau leres Bu sok aya mah supaya semangat supaya syaraf-syaraf tunduhna paragat hayu aya mah urang nyebut cinta siap cinta dihijikeun jadi rasa cinta pada makhluk sejak lama
tetap suci, oh takkan hilang sampai datang renung urang mengkon lah seetiknya baca ngomongkan soal cinta. Ari ibu kantos bercinta, bapak-bapak kantos bercinta. Apakah cinta itu masih ada? Waduh, wis Carlot kieu ditanya cinta moal ge ai nu aya ge rasanya. Ari cinta jeung nya beda teu. Nu ngaranna cinta mah ayana oge anyara nikah. Nu ngaranna cinta mah paling oge lila oge lah 1 tahun 2 tahun 3 ta. Kusabab nu ngaranna cinta mah bakal kakenaan ku seep setan cenah di. Emang aya setan ngalebok cinta euceu. Cinta mah moalil. Cinta itu but tepaduli cicing di saung butut ge nu penting cin. Tepaduli dahar jeung uyah hungkul ge nu penting cin. Keur bobogohan panggilan ge ayah bun. Ayah di dieu. Bunda ayah gapapala bunda mah balangsak juga. Yang penting cin cek nini pret teu apalun kumarasana beas-beaknya, kumarasana sedihna dina aplikasi Shopee, dina keranjang meni pinuh ari dibayar. Sedih henteu sedih. Tapi Pak nu ngaranna cinta mah bakal terasa indah betul. Cinta itu teu paduli ece menderita ge keur loba cinta mah bakal terasa indah. Contoh Ibu Lili ngagoreng asin, ngagoreng naon cenah Bu? Asin naon ece sok ngagorengna? Asin peda osok digoreng, osok di dieu. Ngagoreng asin peda da indah penuh dengan cinta mah dibulak-balik ku ece teh geuningan. Biar aku makan hanya sehari sekali. Daek teu ayeuna. Oh, ayeuna mah ngadahar baso oge di sanguannya. Biar aku tidur berkasur kain jerami. Daek teu. Wah, merang ocenya. Biar aku harus berteduh di pinggir kali. Daek teu. Wah, halo bareng ieu teh asal engkau kan selalu menemani. Wah 10 tahun 20 tahun kawin geuningan karasa kieu jadi jalma balangsak teh. Ibu Lili anu asal ngagoreng asin jadi ngagoreng uyah dibulak-balik atas si uyah. Pulangkan saja bebaskeun ulah dikakempit dina tikoro bisa jadi stroke. Aku pada atau ari geus kitu mah hayang dipulangkeun. Matakan Teh Ira menikah itu perlu yang namanya ilmu. Lamun misalkan menikah dengan ilmu insya Allah urang teh bisa ngabebaskeun atau ngabebaskeunnya urang teh bisa membatasi diri, urang teh bisa sabar moal babarawakan dina status. Osok babarawakan status di dieu. Salaki teh mere duit nyeun status apa yah gunanya suami. Da baheula mah euceu pas anyaran kawin teh salaki teh da teu koret. Nah ayeuna mah koret. Salaki teh euceu awalan mah euceu teh meuli paket teh Gusti sok wah belanja sayangku ari ayeuna paket wae aya nu kitu aya. Bapak tong kitunya ayeuna matakan pamajikan belaan susu lumputan meuli paket. Kusabab naon? Da sebenarnya mah Bu, perempuan itu tidak selamanya salah betul. Nah ayeuna si Ece meuli paket sok susu lumputan tika ngechat ka amang kurir amang tong ka imahnya aya keneh salaki. Oh bener cenah da moal kitu nya bunya lamun misalkan salaki urang berehan salaki urang tara gurah geureuh ya mejer aya paket keur aya salaki di atuh paket wae ieu da nyeri kana hate teh leres Bu. Pak dangukeun Kang Teguh perempuan itu jangankan dicabok, jangankan ditajong, jangankan diciwit, dibentak oge luar biasa, meninggikan suara depan suami, depan istri juga karena hati ternyerap leres Bu. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu,
tak tahan mata dan telinga menerima segalanya. Ke apa tuh itu nate? Cek Bu Lili teh karunya teuing Bu Lili. Cenah pamajikan teh kitu ayeuna mah. Salaki teh asalna teu koret, ayeuna mah jadi koret. Sedih teh Bu, sedih. Cinta mah naon bakal pudar betul Bu. Cinta jeung nyaah beda henteu. Beda ari nu ngaranna cinta mah Bu di mana-mana ditingali teh matak ngageter. Ayeuna teh ira Kakang Teguh mah masih ngageter. Tadi keur nikah da ngageter sasalaman oge betul Bu. Baheula ibu ningali jalma nu dipika cinta ditingali ti kajauhan teh ih ngageter kana hate leres Pak. Ari ayeuna sok ngageter keneh Bu ningali salaki. Oh sok cenah yang muncan dahar 3 poe. Eta mah lain ngageter cinta tapi naon? Lapar. Nu ngaranna cinta mah di mana-mana dicabak teh matak nyetrum. Baheula si bapa memotoran jeung kabogoh napel kana tonggong teh da nyetrum nya panya. Ari ayeuna nyabak pamajikan nyetrum keneh henteu. Nyetrum keneh henteu. Ari ibu nyabak salaki nyetrum keneh henteu. Ibu sok nyabak salaki tara. Ibu sok nyeuneuh. Ibu sok nyabak salaki tara. Ari nu tara kunaon pas ya? Ibu nu tadi teh di awal ku abdi disebutkan, kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala teh karingala? Karena ternyata nyabak salaki ge jadi ibadah teh ira. Di mana sih teh irana? Hah? Teh irana di mana? Ngadangu pangintennya teh ira nyabak salaki teh jadi ibadah. Nyabak naonna atunya? Bahasana ngusapan. Ibu sok ngusapan salaki tara. Bapak-bapak sok diusapan tara. Tara paingan atuh baregangnya. Punten kana begangnya kasebut. Ibu ngusapan salaki naon anu diusapanana? Hah? Pan loba aya panon, aya irungnya, aya pipi, sok naon aja. Ku abdi di bejaan atuh kieu. Ibu ari salaki aja boga sirah. Boga sirah teu dina sirah aya naon? Huis ning sarua Bu, huis oge eta Bu. Meni nyeri hate cenah ece mana geus ini salaki nang da geus huis ari huis sarua neng buuk sarua. Nah, dari 1 lembar buuk yang ece cabak dari hulu suami. Nah, 1 lembar buuk eta matak ngagugurkeun kana 10 dosa hiji buuk matak ngagugurkeun kana naon cenah Bu? 10 dosa atuh kamu mun salakina gondrong. Erek digelangin tapi kaken coplok jeung huluna heugae matakan ucapan salaki teh nya bunyi hiji buuk matak ngagugurkeun kana 10 dosa urang. Luar biasa henteu usapan salaki teh. Oh ari salakina botak cenah kumaha? Aya nu salakina botak di dieu? Ih bingung Pak. Sebenarnya singkuring terada sieun Pak, lamun misalkan ngabahas itu sok sieun we aya ibu-ibu nu nanya nih salaki ece mah botak ari nu botak kumaha meureunnan eueuh buukan ece hayang pahala teu bisa hayang gugur dosa teu bisa kudu kumaha tong bingung kanu salakina botaknya ece nya simkuring rek nanya kanu huluna botak ye ibu ari salaki ece boga sirah sabariji 2 lamun sirah nu luhur botak pindah ke mana? Simple teh simple matakan pindah ke hanap dina nalika salaki bunga ku perilaku ece naon cenah pahalana? Naon cenah pahalana? Teuing cenah poho deui euy urang teh haneut keneh nya bunya berarti orang di mah cingho cicing keneh oge geus pahala ngabungahkeun salaki naon cenah tadi? Eta ibadah sunnah 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasikeun ka urang luar biasa henteu luar biasa. Ayeuna urang ngusapan salaki dengan penuh kasih sayang dicabakan Gusti dosa urang teh morolok matakan ulah aneh istri yang sholihah itu walaupun tidak pakai make up walaupun tidak pakai skincare wajahna teh sok berseri-seri betah ditinggalina teh betul Bu? Ayeuna cinta di mana-mana ditingali mata
naonnya di mana-mana ditingali mata poho deui oce eueuh nu eunteup hiji oge entakan olah loba gaya hoream cenah sim kuring mah euy cenah kana tabligh akbar mah sok loba bodorna geuningan ieu bodorna oge poho naon ibu nu ngaranna cinta teh di mana-mana ditingali matak ngageter teh si bapa mah ingeteun kanu ngageter mah di mana-mana dicabak matak nyetrum naon cenah Bu nyetrum ayeuna nyaah bapa nyaah teu ka pamajikan nyaah teu ka pamajikan neng teu bisa bapa mah teu bisa ngabedakeun apakah bapa teh nyaah keneh apakah henteu ka pamajikan teh begitupun ibu ge teuing nyaah ting henteu ka salaki ibu untuk ibu-ibu semuanya yang sudah tidak bisa membedakan nah ece teh nyaah apa henteu ka salaki tetep beungeut salaki ti penting ibu salaki ece boga beungeut teu boga neng sok sanajan ciga carang kabutut ge salaki euceu eta teh heuh sok tetep teh Ira pikeun istri anu ningali wajah salaki dengan penuh kasih sayang teh Ira teh ningali salaki teh nyaah deudeuh meuni karunya teuing tah salila tetepan eta teh Ira kakang Teguh ka salaki salila eta oge Allah bakal ngagugurkeun kana dosa urang luar biasa henteu misal Ibu Eti ningali wajah salaki teh deudeuh Bu Eti teh nya deudeuh teuing salaki teh geus nyari nafkah ka ditu ka dieu ripuheun salaki teh deudeuh teuing salaki teh ibu dina tetepan ibu eta salila eta oge dosa ibu teh digugurkeun ku Gusti contoh Bumila ningali salaki na samenit berarti dosana oge gugur samenit lamun misalkan ningali salaki dengan penuh kasih sayangna sajam berarti dosana oge gugur luar biasa henteu tetep matak Bu banget salaki teh kieu Gusti ari eta salaki saha ari pek salaki batur ece teh salah kamar balik deui ce tinggal banget salaki bapana baheula mah bapana teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna Gusti dekok cenah saalit eta mah bapana baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna Gusti geus peot namanya geus make itu kamana-kamana leres Bu bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna Gusti bau naon Bu dangukeun bapak-bapak teh bau naon cenah bau matakan Pak ieu lalaki ieu nya matakan sare teh make parfum naon cenah ke parfum imeder make geliga atuh perih karena panon teh nyerang leres Bu ieu salaki batur mah Pak memeh sare teh make kimono mandi heula disemprot boke wah ari orang dia kumaha orang dia mangan mencetan bitis we bari make GPU dari puh geus ti kebon leres Bu berarti geus eueuh soswit-soswitna urang mah nya pertanyaan anak salaki geus pantar kitu apakah ku ibu dibuang teu naha nyaah lamun teu nyaah mah geus dipalidkeun bapak teh geus dibeungkeut ku karung leres Bu tapi Pak mun ngabahas ieu sim kuringnya kaayaan bapak-bapak nu geus ripuh sim kuring wah ibu-ibu teh asa cantik ibu-ibu teh asa wah asa sampurna keneh padahal sarua Bu urang ge ditingali mah kaayaan teh geus ripuh leres kitu Bu sok ayeuna ku bapa tingali pamajikan tetep ti penting inungna baheula mah inungna teh asa geulis ari ayeuna Gusti geus pinuh ku kokoloteun ayeuna mah inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna Gusti geus peot ditangkarakeun ge kos ceplok enog ayeuna mah inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh ku sing apal sing kayo di dieu naon sing kayo teh stretch mark si bapa mah teh apal sing kayo nya matakan ti penting sok nanya ka pamajikan inungna alus eta mah lejing teh borelang padahal lain lejing borelang eta teh naon sing kayo alusna eta mah lejing teh tarotol lain lejing tarotol eta teh naon hapur anu hapur di dia
borok jeung budug. Tapi simkuring ngomongkan budug jeung borok sok nyeri hate. Keur santri disebutan santri budug cenah. Pedah simkuring balik teh kobong teh leungeun teh bisa rakep kieu we da cenang hungkul. Mata kenai santri budug-budug oge nu penting barorok salin barokah. Maknya aya budug barokah cegeuleuh eta mah panyakitnya. Matakan ulah aya simkuring aya tahadus bi nikmah simkuring ayeuna nya tiasa ceramah ka ditu ka dieu kakuningan luar biasa tebihna simkuring ge tadi teh mangkat teh ba'da duhur Bu kenet teh nya teu nanya oge nya simkuring teh nepi tadi ka dieu teh jam sabaraha jam 7 wah jauh luar biasa simkuring ceramah keluar kota keluar desa keluar kecamatan ngan acan ari keluar negeri mah nya da teu bisa Inggris tah eta teh simkuring teh ladang budug heul matakan ulah aneh lamun misalkan ayeuna aya santri budug kiayeuna oge Bu bungah kiayeuna mah maknya eki budugnya kenai ibunya tah eta cinta jeung nyaah bisa berubah tapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berubah sampai kapanpun. Ayeuna urang calik dina ieu patempatan ningalikeun cinta urang ka Kanjeng Rasul sahibul hajat parantos nikahkeun urang kalihna keur ningalikeun cinta ka Kanjeng Rasul. Ayeuna pertanyaanana naha urang kudu cinta ka Kanjeng Rasul karena Bu Kanjeng Rasul teh anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud naon cenah sahibul maqamil mahmud naon ari sahibul maqamil mahmud teh nya eta tempat anu terpuji ma makna terpuji ma makna mahmud Mahmuda sanes Bu Mahmud di dinya teh nyaeta aya asy-syafaah nyaeta syafaatul udma engkeun orang di poe kieu kusabab urang teh sadayana teh bakal maut ibu bade maut bapak bade maut bade iraha teuing bapak ti heula abdi paneuri atawa abdi paneuri bapak ti heula pokoknya maut mah pasti bakal terjadi orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa ibu mimin ibu titin ibu lili ibu mila mati ibu bade pupus Bu bade urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa teu aya nu tiasa nulungan iwal amal keur di dunia kabayang urang amal teu boga budak anu soleh teu boga ngan kur bisa ngarepkeun syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matakan kacida rugina jalma anu dina poean syafaatul udmat teu kabagian syafaati Kanjeng Nabi tong boroning ningalian syafaatna ningali ka Kanjeng Rasul ge teu tiasa ternyata aya Bu jalma anu teu bisa ningali ka Kanjeng Rasul engke poe kiamah saha eta teh nyaeta saur Kanjeng Rasul wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah saha eta teh Rasulullah nyaeta eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat jadi ngabetem henteu nyebutkeun sallallahu alaihi wasallam teh eta teh jalma anu cilaka. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disodakohkeun tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat henteu maca sallallahu alaihi wasallam ngabetem kitu biwirna teh henteu nyebut sallallahu alaihi kos ibu eta merunannya cenah ngabetem wae ulah di urang teh ulah suudon bisina si ece eta mangabetem seteh meureunan bau peuteuy kanu gigireun bisi bau ieu mah nya Bu dina baham henteu dina mulut henteu dina hate oge henteu teh eta jalma anu cilaka henteu nyebutkeun sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sadena sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
wasallam. Sadena sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah salawat urang sadayana dugi ka junjunan urang sadayana anu mudah-mudahan singa janten kenuh silah urang sadayana diangkat janten umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana sing kabagian syafaatul ummati kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahna sholawat berkah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana nu calik dina ipa tempatan sanes kur ngariung di dunia hungkul, tapi mudah-mudahan sing ingin mangariung di surga Gusti Allah rerejengan sareng kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, doa terakhir pangintennya ngadoakeun deui kangge sahibul hajat. Oke, kakadua mempelai mudah-mudahan pernikahan anak sing datepan dina pernikahan anu sakinah mawaddah warahmah anu tiasa silih pikanyaah silih pika cinta salawasna sing ditabihkeun tina segala anu matak non coba anu araya dina ieu pokona mah sadayana dina nalika aya oge coba pangintennya tumiba ka dirina. Mudah-mudahan sadayana sing dikiat-kiatkeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana nu hadir na ieu patempatan sadayana sing sehat nyebunya urang sadayana sing tiasa tepang di sana sewaktos dina kaayaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hapunten ibu mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten anu namina kasebat ibunya, hapunten pisan. Mudah-mudahan sing hapunten sadayana sing aya manfaatna oge tiasa ngamalkeunana. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kanggo doa ka Ustaz Kadim disemangatkeun. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم وبارك ورضي